Mun geus isuk-isuk beh nya ieu awak sok laleuleus sok ngageuteur atuh kunaon kitu ke nya cik kami teh naon ku can deueusian sangu kitu nya ieu si beuteung atuh heuh meureun nya lajuna mah pan nya ieu isuk-isuk la ngagoreng sangu kitu lah nya jam ni kumaha teh kitu teu sarapan heula mah eta isuk-isuk ja aing sarapan mah nya apan kana pagawean oge semangat kitu ngagawekeun naon oge kitu lah bari jeung pan nya eta anak kami mah lamun isuk-isuk teu ngakan sangu beh eta atuh moal ngakan sangu kabeurangna moal manggih sangu beh kitu lamun jelema teh mah nya geus teu nafsu kitu lah munguhna mah manta kan nya eta kami mah unggal isuk eta telok leso tina goreng sangu kudu bae eta makean ngakan goreng sangu cenah isuk-isuk coba aya nu sarua henteu ieu ibu-ibu jeung kami kitu boa mah aya kitu meureun nya nu sarua ai heueuh nya ngomong bae atuh goreng sangu kami geus asa gitu. Langsung bae pan nya ieu goreng sangu nu ku kami diasupkeun kana nampan nya di wadahan jelema na ge lobaan ieu tiluan kitu lah lamun kana piring kitu teu muat ai goreng sangu na geus asap nya ai kopina can diseduh kitu lah atuh kumaha nya lajuna menyin kopi heula kitu nya samemeh dimakan ieu goreng sanguna ja moal afdol nya ngakan goreng sangu henteu jeung kopina atuh kumaha onam kitu lah nya digudeg-gudeg kitu lah nya eta si kopina eta panasna ge mending ngabul kitu lah pangaruh ku cai panas di tinyuhna loba drama teh nya dihudangkeun ku indung kakalah kekedengan ja meureun encan kumpul nyawana lajuna mah nya nu ngakan goreng sangu atuh indung bae lah jeung bapa.